akhir yang jasa iya hampura lo curhat. Dadah loba curhat di dapur iya nu penting jasa ngahibur dulur, ngahibur masa kasur, ngahibur masa dapur, ngahibur salembur, ngahibur jeung sa gubernur ya urang budalkeun wajang jasa galeongkeun. Gaskeun ieu akang salingkuh cece midua akang karanda cece mah kaduda akang rek nyandung cece moal kaduhung berbagi asmara cece ge sarua ieu hiji-hiji ya murekana awewe teu bisa kitu jiga maraneh salaki. Akang gede bohong cece gede wadul akang boga simpenan cece boga salingkuhan lain akang wae nu midua awewe cece bisa oge menang lalaki teu kere bisa menangkeun nu leuwih tiga maneh ieu Kang. Kasian deh lu. Sabodo akang rek terbalik cece mah moal sedih moal cerik sabodo akang berbagi cinta padahal cece oke ku berkalima. Ya akang salingkuh cece midua akang karanda cece mah kaduda akang rek nyandung cece moal kaduhung berbagi rasa cece ge sarua dadah teuing nya. Akang ngabohong cece bisa wadul boga simpenan boga salingkuhan cece ge bisa menangkeun nu lain Kang. Aduh karunya teuing akang perkara terima dolar sarua. Sabodo akang rek teu balik cece mah moal sedih moal cerik sabodo akang berbagi cinta padahal cece berdua kalima. Sabodo akang rek teu balik cece mah moal sedih moal cerik sabodo berbagi cinta padahal cece berdua kalima. Padahal sarua ngabohong ya manes selingkuh kuring geus sarua. Akang salingkuh cece midua akang karanda cece ge kaduda. Watir deh lebok ya. Lebok